Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak, Ibu bade maparinan contoh kanggo nembangkeun pupuh balakbak anu aya dina modul kaca 7 sareng 8. Poe ieu rana teu indit sakola hareeng. Kamarina di sakola rea jajan dahar es. Balukarna beteng mules teu katahan barabe. Di sakola kudu apik barang dahar mangkade. Omat ulah anteng jajan sambarangan teu hade. Bisi gering hareeng kateterusan ngagoler. Mun geus gering mata kripu sarerea sa RT. Mun teu cager bisi nepi ka saha sa RW. Mun geus kitu jadi gujrut warga desa tong daek. Ayeuna mah urang kudu hirup sehat teu hese. Masing apik jaga diri jeung lingkungan rancage. Babarengan gotong royong sauyunan digawe. Tah kitu barudak Ibu tos contohkeun nembangkeun pupuh balakbak. Sumangetnya barudak nembangkeun pupuh balakbakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.